supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah. Di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna dialah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah. Itu petak kadea jauhkeun kitu nya. Mudah-mudahan atuh nya itu eta tina inuman can tina kahakanan can tina pakaian budaya-budaya teh dilelepkeun ka urang ai di urang jo dirontok we deui nya oh nya ayeuna mah pan baju urang sunat teh geus ku ieu we kudu ngadu domba baroji hideung make ikat panayagan padahal sapopoe teh pantes urang Sunda mah baju hideung pangsi grepek make ikat da urang Sunda gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae dulit teuing nu urang lain ulah make pakaian nulian eta we geura pakaian budak awewe gadis gini calana merecet gini baju semet bujana teh kadeuleu gini sana yeuna PCD porno wah dicekok ge aya aturan budak karek SMP oge tamat SMP aya diintip teh ku dewek keur nya teh nu kitu patuh teh salah bapakna atuh nah der disadiakeun fasilitasna nya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha atuh da PS poho we kana budaya urang mah geuning euy aiku kitu nama euy tong boro anak batur anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek goblok ja anak aing aduh ampun ampun Gusti ngomong teh bahasa Indonesia we da kana Sunda teh Bapak makan apa sih sing teh peuyeum apa itu peyem kitu nepi ka teh wawuh jeung peuyeum teh sih kurang ajar aduh makan apa Pak pakai daun katimus apa itu katinggang gerapek pikir ku silaing dewek keur dahar we nguas coet ngakan karedok makan apa itu Pak cing teh karedok apa itu korodok wah padahal deuleu martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak pan bangsana bener nya budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban sok ari budaya pangkolotna di tiap-tiap daerahnya eta basa moal aya deui nu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusia basana moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana tuh urang Batak urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun bahasa Sunda rumah sama di dieu tuh Bapak komandan Bapak Dalanud bahasa dewek tadi datang teh wilujeng sumping Pak aduh ngeunah pan eta teh saling hargaan nya sabab naon pangbeungharna bahasa Sunda mah deuleu tina dahar wungku dahar loba teh loba basana dahar tuang nyatu lolodok mam tetegek lolodok
ngawadang daang loba eta teh aya ajangna lamun apal mah sabab ceuk bahasa ceuk unak usuk bahasa abdi keur neda bapak tuang tuh ada bapak aya nuju tuang abdi kira nembe teh tos neda pada ngiringan atau tuang teu ulu itu domba aing keur nyatu kana domba mah teu kasar kana hayam parabat aya ieu mah tukang domba urang Sunda tuh cenah itu tinggalin di mastaka domba tuh kitu kana domba mah sirah we kayaknya huluna we urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa ceuk dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba teu kasar nah ka domba lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mastaka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun nya itu aya teh unak usukna euy nuju ngagule mastaka domba kitu sirah keur urang keneh keur pribadi eta mah duh nu mawi euy deui teh dola sirah teh rada leneng ieu teh tetep we ka domba mah hulu nya kitu ngamumule basa teh deuleu pangenangan geuna teu meuli datang aing meuli jalan rempling kabeh kawas angkat tincak sakitu kenang berebetan ya sia teh kenang kita tadi boborobotan nepi ka katorekan aing naon eta kenang bieu disada pangbejakeun pangenangankeun kitu hayang sabaraha kitu diberi duit ku aing oh bieu teh dikenangan goblok hah biar jadi kenangan wah iya bade sok sok genahan bisa datang kenang itu alah eta sinena kata-kata dah ada je anu pasar alah hebat tukang kenang di mana cuy ya ai kenang jempe siapa pajar di sana pajar keun di sini cenah haluang anak geuna pugu sini keur ngahuap hebat euy nu eta nepi ka bisa sarengkak teh uing kenangan alah kakenangan aing ge ada kenang mah jempe sia teh kenang jempe ngeunah teh di mana tukang kenang je wayaan budak si goblok budak sia teh di mana teh tukang kenang teh Cangkuang di Cangkuang bu Cangkuang mah ya laguna tuh cangkuang dalam cangkul aja cama aduh udang mana tete kenang deh nah
jadi kenangan maneh mah bingi gade. Hah? Maneh jadi kenangan bingi gade. Kudu sabaraha mere? Bu nepi ka budeg gitu dibeakeun ku sorangan. Diuk sia goblok ah. Hah? Diuk. Saha nu maot? Ye. Diuk sia di dinya diuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh goblok. Naon panyawatna? Aduh si goblok udah kekeh goblok. Ya teuing atuh ngiring bela sungkawa uing aje. Beda-beda teuing aje. Keun bae tong diceung-ceurik anu maot. Da meureunna geus sakitu meureun urang doakeun nya. Aje kalabeuki parna aje gaduh. Karunya euy dulur euy bapana maot. Lain maot goblok sia diuk penyakit kanker. Aje. Keun bae tong diceung-ceurikan ae. Moga-moga we tuang rama atuh mulihna ka alam asa teh sing ditampi iman Islamna. Gaji. Tah gitu amin gitu. Sawiya sajugan ku abdi we. Naon? Ieu buta kitu mun bolot urang teungeul matana geura. Sia montong ngajago ngomong teu bisi dibaheum ku aing. Goblok. Emangna aing teh beuneur. Make dibaheum setan. Ulah. Teungeun aing disebut beuneur. Tong dihalangan ka cuman. Antep tak si goblok. Cuman bisa. Sok atuh kanya. Sok agak tenggelan teh cuman. Ayo maju. Tah murid aing heula lanan. Eleh muridna tah guruna. Si beruk sia. Si samangka. Yo cekena. Ajar banyak ya. Nah, saya datang we. Anu marengan si Gatot Kaca pan sia tadi. Keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh. Alah. Ngeunakeun atuh. Saha ngaran maneh? Aing. Purabaya nurutan Gatot Kaca sia. Hade tangaran Purabaya euy tuh. Macak aing lamun boga anak teh ngaranna Ca. Ya ngaran si dewek mah halus wae. Euy. Ngalateget. Ujung mutu. Aya kitu anu peget beuki nyatu. Ih, si goblok. Boga reboes kekepehan anu berwes kudu dipaehan aji jeka aing jawa kasih beureum ngalasai
kayak gitu anu berem bau cai goblok memang naik teh waduk ngalah tutut ya poho saja ngalah tutut meni loba naon orang Minang beda si adik rame gitu saja lagi goblok waduh ngetrek kain wah oi gede teuing lawan teh yeuh 10-7 ya so geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu pohang jeung anjing li mulak hiji we tah tuh we tah tuh lain ngetrek nge liur euy marukan aku mah beda mana tukang ulinnya matak teh goblok duit oge aing mah tukang ulin tah we rusak ya ada anjing goblok mah jengut sia aing teh deuleu tah we desak we itu we aduh labu ya meni atoh alah ngunaheun kitu eta seuri si goblok anjing jadi euy tetulus seurina tetulus dan nyeri anjing alah we tah tersat tuh jorang sih mah lain jorang goblok jabakan tahun jorok sih mah porno aksi cece lain meni gede gitu euy naon eta bobogaan meni gede gitu ya heuh anjing udah diurus kumaha teh ngurusna naon hayang gede gitu hayang meni gede hayang bener heeh apa teu kapal terbang nah hayang gede taeun nanyakeun teh kapal terbang geus teh oh ya henteu ya oh syukur ya oh mah goblok teh nyambung pisan hayang gede mah deuleu milu geus ka tentara naik kapal terus milu kana parasit ngagajleng ti luhur maneh mah teu make parasit mawa we dudukuy bade matalian lain hayang gede dengkeun heula tuh dongengna prosesna dengkeun heula hayang gede mah sanggeus da ngagajleng tina kapal teh pan ngoleang bek ka handap ngagedean lain ngagedean paeh haji kejadian ambekeun euy hebat ya jelema teh usikna lamun ambek mah teh capruk jurusna teh eueuh ngawur kana aing nek pancing urang sok sialah urang pahina-hina urang pamek-amek lamun ambek teh berarti eleh sok panyarekan-nyarekan yang aing si goreng patus si anjing si kurang ajar si bangsat si peget si bukiti using si ketos si nongtot bool indungna jeung bapana eta teh juri jarian wah mau ambek ini sok maneheun walila aing gua ada teh cindekeun naon
kabina-bina teh ya kapan